Ceh Haji, geus di mana ari Ceh Haji? Tos salat ilmu cek di madrasah. Oh. Daripada ngariung ngomongkeun batur, mending keneh ngariung ngadengikeun ceramah. Pantesan atuh Ceh Haji digamis. Nya atuh sanajan Ceh Haji di imah oge ngajaga pisan aurat. Pantesan ku abi di WA teu dibales-bales. Da teu nyepeng HP Ceh Haji mah komo di imah mah. Lobana nyepeng tas deh Ceh Haji mah. Sibuk ngawirit lain sibuk ngagosip. Aya naon kitu ece nga-WA? Rek nginjem duit Ceh Haji. Ah ke kosong Ceh Haji na oge. Soalna duit na oge dibelikeun sapi jang kurban. Oh, dek kurban. Dek je kurban sapi anu gede. Sapi 5 sin teh ce. Waduh. Syukur atuh Ceh Haji bisa kurban. Alhamdulillah. Kan Ceh Haji mah sering sedekah, mata rezeki Ceh Haji mah ngagelontor. Ceh Haji ari ibadah tong sok dipamer-pamer. Saha nu pamer? Ceh Haji mah berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi teu kudu diomong-omong ka batur Ceh Haji, ari ibadah mah. Emangnya ibadah mah ulah diomong-omong ka batur. Naha atuh make diomong-omong ka abi. Kan ece mah lain batur, kan Ceh Haji geus dianggap dulur.